ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteng ngadayut kumis nama blang jenggotna tempong neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak leutik umurna kakarek 89 tahun aya nu kuateun puasa. Nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna. Nu 11 tu 12 tahun mah geus poboh loba jasa tama SD ieu. Ieu nu kakarek kelas 3, kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Di pasar Kemis eueuh gitu teh eueuh tama dina ayana ge tama kiriman ti Cikupa tama. Eta ya Allah mun dipikir ke urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge eta bae eta Ki Haji titah kuno kolot siap dan tapi titah puasa mah keulah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh, jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan, bahkan ditambahan deui la khulufu famissaim atyabu indallah min lihil miskin. Baula ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik. Masya Allah. Oh, mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina. Bangun nyaan teh gregetna gitu. Sekali deui mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nya teh mah kadengin nyungkun tanaon cenah. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi ibadat nerangkeun puasa padahal mah geus teu diterangkeun geus apa. Unggal poe aya nu puasa bae aya nu Senin Kemis aya nu awal tengah jeung akhir aya nu dina bulan Mulud bae ngumbah keris aya puasa bulan Rajab omo di bulan Ramadan mah urang mah ieu mah ngeling-eling bae nu can apal supaya apal, nu geus apal supaya tambah apal. Sangkan ibadah urang mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasa teh cek sakadar lugotna al imsak teh nahan. Asal orang nahan tina segala rupa neker cek bahasa Arab cek bahasa Jawa eta teh ngaranna puasa lain teu dahar teu nginum ti jima beurang peuting ge teu ka mamana ge teu dagang ge eta ngaranna saum imsak. Asal nahan tina segala rupa naon bae eta ngaranna saum cek lugot teh bahasa urang mah teu rek nyaritakeun bahasa Arab lantaran bahasana kabeh rata-rata Sunda Cikupa Belaraja Pasar Kemis bari Sunda nage istimewa Sunda nu panglemes-lemesna di dunia Sunda bagus Bandung mah ku urang Cikupa mah ngomong duaan ge kadengean ku 100-an aya di Bandung mah ngomong 100-an ge teu kadengean ku duaan ge ti Bali jadi cowong urang Cikupa teu kudu make sapeker jeung bahasana hampir sarua jeung urang Cibeo jeung Baduy make sia aing aya di Pasar Kemis mapan abdi
kuring paling hebat paling kasar nagai di ciku paman kau mana sia kayak aing tungguan ngising heula jorok tapi sakitu ge bagus kena dibandingkeun jeung urang rawa kidal rawa kidal ngopo arang marari hujan ulu kutur teka artieun urang Bandung naon sia eta cenah kitu amat geus kitu bae tama dibagi-bagi ku Gusti Allah masyaallah ilunan dur di ewe lurah teu jero-jero aja asal alikat ngadengnya tapi di dieu merek nyaritakeun puasa cek sara puasa cek sarama ibaratun anil insaki anil ukli wa syurbi wa jima'i fi waqatin makhsusin wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati hiji ibaratin nahan dahar nahan minum nahan jima' dina waktu nu ditengtukeun mimiti na muncul fajar waktu teh tepi ka surup panon poe disertai ku niat ti peuting eta ngaranna puasa cek syarat ti peuting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar nahan dahar jadi teu dahar teu minum teu jima tinimiti surut panon poe nepikeun ka tinimiti muncul fajar tepikeun ka surut panon poe nu kitu ngaranna puasa aya nu teu dahar teu minum teu jima ge tapi teu niat lain puasa aya teu dahar teu minum tapi gering di rumah sakit lain puasa sarua bae aya teu niat pentingna teu dahar teu minum teu jima emang eueuh dahareun eueuh inumeun eta ge lain puasa kene aya mah puasa cek sara mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat secara majazina junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di mana Allah nerangkeun puasa di Quran mana ayatna ieu tadi dibaca ya ayyuhalladzina amanu Gusti Allah menyeru ka alladzina amanu yakni jalma-jalma nu iman alladzina isim mausul amanu silah wal mausul ma'silati fi quwwatil mustaq sarua jeung al mukminun digerokeun ku Gusti Allah diseru ku Gusti Allah dititah wahai jelema nu ariman rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup keneh kutiba alaikumus syiyam dipardukeun ka marana kabeh puasa jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jata manggeus pisuluh neraka Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan teh dititah ku Gusti Allah tama bakal jadi panghuru neraka jahanam budak Konghucu Hindu teh dititah puasa ku Gusti Allah lengkap doang tama hirup ge moal kebal ku aing ge bebas-bebaskeun jeung Gusti Allah aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung si eta lu ku aing dititah mah di mana bae ayana
jelema nu iman ka aing iman ka rasul aing iyalah urang kabeh anu khususna umumna di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya diseru ku Gusti Allah kita ngalaksanakeun alhamdulillah ya rabbil besi aya nu ngahiri urang cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula teu kitu aya anu ngahiri emang hirian urang cikupa kakana dibere duit 100.000 adina 50 adina ngasah pedang ngahiri dire sama diberekeun ieu mah pugu geus dijodoh-jodoh ngajodona nang Gusti Allah kakana boga pamajikanana rada jore adina boga pamajikanana rada geulis ngahiri dek dibunuh tarolol urang cikupa eta kunaon gitu-gitu teh ieu ge urang dititah puasa besi aya nu ngahiri cek Gusti Allah disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha dipardukeunana puasa ka umat maraneh kabeh ka memeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut umat Kangjeng Nabi Isa mah beda sapoe puasa sapoe henteu sapoe puasa sapoe henteu geus nu sabulan teh 15 poe memehna dititah puasa genep poe nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta nu nitah ti Gusti Allah panitah nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat supaya dianggap nyana teh ahli ibadah hayang dibarere duit hayang disumbang hayang diagung-agung hayang dimulyakeun nah ieu akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah puasana ulah kos kitu kieu bae puasana ieu cara puasa urang cara puasa anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang sabulan campleng gitulah bunga jasaran ku Gusti Allah kita puasa di jero bulan Ramadan sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam bulan Ramadan eta bulan nu ku Gusti Allah dipardukeun puasa disunahkeun qiyamul lail nu mantap faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayama waladat ummu sajelema nu puasa di bulan Ramadan pentingna qiyamul lail tarawih motifna imanan wa ihtisaban percaya penuh jeung karena Allah teu karena makhlukna maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi kaluar ti dosana bersih eueuh dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna alhamdulillahirabbil mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa orang salamet tina siksa Allah sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadhan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan
Haramahullahu jasadahu alan niran, maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh. Bunga doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka. Bunga doang can puasa can naon. Can puasa can naon bunga doang geus moal ka neraka bae geus. Ngan ai bunga mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu. Mun ditanya ya kabehan sia bunga dan teh ya asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah naon sebabna nu mentak bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong teh. Antingna gede sabolah, buukna beureum sabolah. Eta bae taresep jasa. Aya nu lain kitu aing ngejalain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing mah lain naon bukana doang aduh asana kunaon mah rujak di dia sirup di dia kopi di dia susu hampir aing teu bisa salat maghrib eta doang tah aing bunga teh aduh macam-macam aing saurang mah lain aing mah bunga puasa teh sahur doang sahur kuna ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku maing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon ciloknya heubeurang. Eta bae aing nyawa maghrib bae. Ambo pohar aja. Masya Allah macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Mantap kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sambarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung nu encan coba eta. Gagah jasa ta bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagahna bisa ngahampura dosa lu geus jeung nu encan. Kakarak wih, ya mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya nu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel. Sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa di mana datang sonona luar biasa ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana bahkan delewihan bahkan ngajangjihan di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik teh asana ka ditu nama etak dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun ieu mah kieu we ka mananya Pak Haji nu eta teh tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan moal ceurik doang. Moal ceurik ka dinya teh. Kunaon teh? Penta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuareng minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah.
Balamal mun kedatangan pimpro teh bunga, tapi kuari mah mun kedatangan pimpro teh sebel lantaran pimprona nyundatan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah kedatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna. Kuari mah bupati ke telepon ka camat kondisikan saya mau datang, goblok teh ta bupati. Eta di Lampung tah mah itu. Menang niru di dia di Jakarta. Jadi kos kalar itu kuari mah tah. Baheula mah lamun di sakolahan datang penilik buah eta guru bunga kabeh, budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur manehna nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah penilik datang ka sakolahan nya menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kedatangan penilik emang bunga henteu merengket. Irisan. Tungtungna manu ditekeun orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karar itu ya, seuri heueuh meureun tah kajeng kumaha teh. Guru tanu seuri guru kajeng guru. Tetep cali berlain deui. Nu beres. Mudah-mudahan kuayana pengajian ieu jadi beres. Bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kedatangan bupati atau atasan, boro-boro dek kedatangan pimpro, boro-boro dek kedatangan penilik, ya bawahan teh sangkilang murid dek kedatangan guru nirisan. Murid dek kedatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tadina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes dagang. Tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya. Eta teh bunga takut itu teh. Aya teh guru bae ge salah guru ngaji bae ge salah kiai bae ge salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai, anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka bawah. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai, kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana? Nah dieu mah preman bersorban. Lamun di itu PNS mah preman berdasi. Lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah. Berani maju demi Allah. Berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah subhanahu. Atributna bebas. Dekumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngalulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masya Allah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan teh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan?
anak orang tuh bisa ngarantai. Nazarudin dia tuh bisa dirantai. Para resejasa senturi tuh bisa dirantai sebab acak-acakan gak dituna. Iya mah jurig dirantai ku Ramadan. Mudah-mudahan Nazarudin benang dirantai ku Ramadan. Bangun greges kan. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusan untuk kenwelanan. Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun loba biasa. Rantena apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener jangan rantena, bebeja ke kula, siap kula pangodokan aya kene. Tukang nyeun rantai di pangodokan. Nang neng nong. Teu nyahoun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan. Setan dirantai, Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pana tuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah. Loba urang rajek teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pan ada setan tah gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin jeung setan raja-raja nak adapun anak buahna malah satir anak buahna sama seknya diantepkeun bae lana bebaskeun anak buahna mah so masalah lamun rajana do rantai bener-bener nu ditangkal kayu nu di naon guha dirantai anu di laut di batu anu ditangkal caringin roboh tangkal caringinna du rantai macem-macem. Aya anak buah nama teh sabaraha ieu cakeun teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajana mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirante teh lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasana sesuai syarat jeung rukunna setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna. Bisa kitu sukidatis sayatin. Wa marwatul jin kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui bulikat abwabun nar lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka bahkan wa futihat abwabul jannah lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun. Oh hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna putihat ababul jannah. Lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula ketika urang asup ka surga geus ngararinum geus teu hayang nginum naon eueuh dahaga saeutik-saeutik.
Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan. 100.000 manusia per hari keluar di neraka. Anu mestina disiksa ya. Ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manehanana bisa dikasorgakeun bebas di neraka. Ya Allah. Mentek gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang. Ku agungna bulan Ramadan. Maknya orang ndek dibawa dosa orang ke bulan Ramadan rugi amat. Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa orang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teh ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu ebak dikawin ku batur eta urang datang ka kuari jungkelitna tolol teh. Ulah kitu atawa dek menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirnya terjadi orang teh partner bisnis terjadi dagangna itu keuntungan gede orang tinggalin bendu orang nanaonan jaka BG geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal dek Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga minta hampura ka sesama. Ia adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya boga pamajikan dua mah wayahna aduh kaji gitu kumaha geus bingung bae aing minta hampura ka mana nu kolot jeung nu ngaret tereteh jasa. Masya Allah, Masya Allah. Nah, cek tadi saha jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasdik, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang malain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi tamtama prajurit dititah ku komandanna siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri kitu kene dititah ku komandanna siap dan. Kita puasa. Tidak siap loh. Waduh eta lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawaanana siap Bapak saya laksanakan. Dititah ku gubernur siap. Awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap. Tarolonya sapan. Siap. Teh diperintah ku jelema mah siap dam. Tapi diperintah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu na ge bintang na ge geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah nanti siap ya. Kita ulah korupsi ente, tapi ku komandan siap dan. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung di ngora bae kanu kolot jarang cari orang bojong. Hiji waktu bulan puasanya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot. Kaje mohon. Sabarapa itu balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Ramil. Berapa itu balik? Ya dihitung bae. Ning hitung bae. Di mana bae gua, Ri? Itu jadi mana di itu. Ada tengah bulan itu baliknya. Atuh baru naik ka hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nah kamar. Di kamarnya na bubuka. Nu kolotnya ada bubuka. Ayo, cari bareng. Hi, barieu bulan puasa dia itu balik, terus sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kudu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae
tapi dititaku Allah kadang-kadang beteng ngadayut kumis nama blang jenggotna sempong neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak leutik umurna kakarek 8-9 tahun aya nu kuateun puasa. Nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna. Nu 11 tu 12 tahun mah geus pogoh loba jasa tama SD ieu. Ieu nu kakarek kelas 3, kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Di pasar Kemis eueuh kitu teh eueuh sama dina ayana ge tama kikiriman ti Cikupa tama. Eta ya Allah mun dipikir ku urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae eta Ki Haji titah kuno kolot siap dan. Tapi tidak puasa mah lah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan, bahkan ditambahan deui la khulufu famissaim atyabu indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik. Masya Allah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkeun jeung minyak misik. Coba ke ieu cak Kangjeng Nabi barang diambean jah henteu jadi mah bau kadal. Paringanan Allah indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski tibatan ambe minyak misik. Ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa cek malaikat. Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat, model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran aya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum ya. PKS bagus dipercayain kawaliullah, Wahabi itu percayain ka waliullah, nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah, ka Syekh Abdul Qadir waliullah, kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah, sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar peta ke dia. Lalawora emang umaha gitu wali. Tepuguh tekaruh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk. Terjadi seperti tadi Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia jenah. Ah, ieu kuari pan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh. Setan sawareh mah ieu teh. Aya jin di dieu ge termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu. Tuh, la khulufu famisaim atyabu indallah min rihil mis. Ya Allah. Lisaini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna wa farhatun hina yalqarbah kadua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah panggil ge Junaid Cikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku nened iya abdi buku barat tahun hirup ned lalu bawa omong ayat tulisan nabi dinya cek pan tenang amat ned atuh kula mah salat biasa puasa biasa dimana imaned kupa azo kapuri citra ente pernah tadi ngan ngutus doang paling
amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke kaku ku urang kuari di ibadahan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kuabe nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu horenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa gitulah kagagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalamatan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa mudah-mudahan urang kabeh diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan intina orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu paling istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam unzilat at-tauratu li sittin mabaina min Ramadan Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan wa unzila Zabur di samana asyarata khalq tanggal 19 Ramadan wa unzila al-Furqan li arba'ina usrin khalq min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Qur'anul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan jadi luar biasa bulan Ramadan urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat ditulis ku para ulama di Bukhari aya di Muslim aya jeung di hadis-hadis lain ge aya nah ieulah urang ngadengkeun pidato Kangjeng Nabi ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Kangjeng Nabi langsung pidato ieu pidatona ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyamal lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fi maswah wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fi maswah وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زاد فيه الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Eta ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuari. Ieu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya sa urang saha nu talar balik kabeh hasan haji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu sarua komoai gitu urang mangsa kiaiana bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we ya kayak kepanggih ke jadi imah jadi kuari mah mementingkan elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha?
Di Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen parantin nulis asal ngadengi ngaji seset, asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu mah kopehna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati teu pernah maca biografi nomeureun ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atak keneh sama pasti. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge ku urang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Pan angel amat cenah. Ngajai. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepret panas geunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iyo doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimun qad aghallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah. Dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokoknya 1000 tahunnya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples epas aya nu main catur babat kunjana aya anu main kartu babat kunjana aya nu korupsi bagi 2. Jakarta sama kos kitu mah henteu ieu mah henteu babat kunjana ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya anggeus jadi lembu ujianna. Sasakaran Nazarudin tadi. Tak dayus. Tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Itu masyaallah, Indonesia barang reformasi jadi kieu. Isin aing mah mamakadasina ge. Tambah leleb kieu masyaallah, mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina bangun nyantet gregetna gitu sekali deh mudah-mudahan wayana bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin kunya na teh mah kadengin nyungkun tanawan cenah Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge ye aduh ya Allah maka ning loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu lain lalagan loba cek aing loba-loba dan moal salaman keng gesanana geus tetep aing ngampura ka nyeuna ge aduh tadi ge kadele cepak lain deui lain cepak putih oh ieu pasti beungeutna lain deui cingeusna ge jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia kalalotor gitu bajuna asa da balik heula atuh pejabat
Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, cak Kangjeng Nabi pohara amat fajiba Rasulullah lidzalik. Pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmahna sabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya. Komo lamun muih na gagah, ieu kan karena pelentak-pelentutna muih. Anu tiheula tanda tangan teh muih, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nyana teu tanda tangan jan teu. Apa ceknya demokrasi pan mayoritasna Islam di Tangerang mah penuh Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dah milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Ya moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam aya sedek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadeleuna kopehna mancrit we wah ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teu cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat ti dieu jalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah kitu sana ieu mah pan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram, tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap nu ngomong tangkap nu daun ngomong sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang koter seuri sia naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral a'maron wa aghlaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana
kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah ekes ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah aya Lailatul Qadar. Insyaallah ieu mah ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Iji ke waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak lu dongeng Lailatul Qadar dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya kumaha eta di pondok cedak keur teu penting-penting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji mor kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang wah tah aku budak kudu bakal grogol ieu budak ngarang Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeuleuan lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateu geus daya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kangjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Leuwih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang kuari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kangjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal lailihi tatawwan. Allah ngajadikeun
salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunnah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sodako di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sodako di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha lantaran Kanjeng Nabi ceramah man taqarraba fi idhisatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masjiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masjiwa. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur, sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedangkan wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar yen ka Allah kunaon teu nginum yen ka Allah panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani kunaon teu ditumpakan yen ka Allah beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban dipaksa kuno kolot ayo teu siap dan nya tetep meh yen ka Allah ih ya kebal kan ya bulan teu balik-balik ayo kajian Ramadan ya bisa yen ka Allah ulah cara orang doyong pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong digembor aya datang kana kolot beurang bulan Ramadan ditumpakan metol urang masyaallah siap dan kene wae ieu bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muwafaq Wasyarul zadu rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa. Sarua jeung hampura dosa. Magfirah teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kanjeng Nabi walau bisiki tamratit. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran magfirah ieu li dzunubi. Tak eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh. Mun boga dua siring hiji. Mun boga 5 siring 2,5. Lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo. Ieu mah loba jasa bogana beulikeun. Masyaallah. Ieu mere pangbukaan teh lain leutik-leutik ganjaran. Aduh. Orang mah diomong gitu teh tah diomong gitu asana loba nu mere ya ku. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere ayeuna mah lain asana ieu loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah kitu kudu da urang aing ieu jar usaha aing hayang mere masyaallah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar
jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah, mere pangbukaan kanu puasa Ramadan, di samping diampura dosa, dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil. Jeung deui keistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasamin ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang, bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, eta mah geus dobel nage dombel da deui geus. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang jem 100 juta berarti bungana sabaraha kana? Seuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta sabaraha bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang beuh mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, fakir miskin ku aing. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kanjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma naftiru shaim, kami pantu boga yang mere pangbukaan qala Rasulullah te Kanjeng Rasulullah yang tullah wa azab anfatara shaiman ala tamratin syurbatin main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju, boga kitu hiji korma bikin hiji korma, boga salegut cai bikin salegut cai, boga ngan saukur saserot sudah bikin. Ieu mah lain lalagaan, ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah asal ge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duana diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelema anu ningali kana hilal wa in kana fasiqon. Lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha, sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad, nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik, bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha, sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkan hisab qot'i, hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rahul menan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam
menang 17,55,18,75 arah matahari 18,17 tegak ala ratipan kesiamannya aing jangan ngomong tegak arti ini ulah terima bersih bagi bulanan insyaallah tinggi ulah 6 derajat 55,26 ya bro berarti 7 derajat ya arah ulah 12,54 kacaritakeun nukos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah ephemeris Inggris. Amerika nyukom jatuhnya yun pada malam Senin adalah 6 derajat 57 beda setik sarwabai. Sulam aya anu 6 derajat, aya nu menang 7 derajat, nuka kula menang na 8 derajat. Ki 8 derajat itu 44 sawan 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab itu makna adalah malam minggu. Itu makna malam minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus menang 8 derajat. Paling letik sulam aya nu meunang 6 derajat geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng teh barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu ru'yatna moal asih geus 6 derajat 7 derajat 8 derajat masih can karu'yat keneh bae serahkeun ka rakyat bari ru'yatna kadeuleu ke ge tuh Lampung putih ru'yat aing kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada aduh itu pada ru'yat teh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta tinggal 7 poe deui Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe alhamdulillahirabbil alamin jawara mah geus heotan we kurang sampai aing tenang ya sebab tadi kita poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan sabulan hakaza artinya 29 aya nu 30 bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan saliana 29 jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisab qati ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadah ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nuker ieu ge menang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna menang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun da eta padahal sulam mah geus menang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah mentak tetep bae ibadah ru'yat aya kiai orang Semarang idinya datang ka dieu ka kula nanya kiai kapan puasa saya mah hari anu hisab Yahya ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama Kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam guys sudah. Kalau mau ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian kumaha mun dibongkar tah nu tahunan orang berbeda bakal kaisinan dan nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama Pak Kiai. Gitu amat ya, udah enggak usah ngomong. Moal kula ayo gue terus mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge nyana ngahayukeun
antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jerona teu aman. Iku ari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat tuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Teu lakur asal ke proposal we. Ulah diteluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram ke dibeli. Biasa bae nu akur nu akurat bae. Rokok haram teu makruh titik. Geus bijin ngeunaheun nuturkeunna teu ulama haram, kredit haram nyana malah halal. Rokok makruh nyana malah haram. Tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge. Tampiling abek. Greget jaing mah. Teu sportif. Jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe ti kuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun mah atuh kadir belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Ya. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya. Syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ara redan nutup puasa keur edan. Berakal. Katilu nikoun min nahwi. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah wedon atuh mah nya lalaki head eta mah sakumaha tamu teh aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas deuk lohor kukula ditanya pemajikanna nah kalau mau sholat dulu saya mau sholat nanti habis sholat baru saya tanya oh enggak saya lagi men ternyata. Ya otomatis kula nanya salakina kan. Ya Bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men. Yo. Di borgol ku Aisyah. Ya. Kalau men naon meureun. Masyaallah. Ih aya rakyat tawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masyaallah, masyaallah. Iya Kipudoli kurang penerangan.
Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah mah kaliwatan. Barang ditanya gogola, "Bapak di mana?" Cikupa. Ya. Bodoh amat orang Cikupa. Hiji Islam, dua berangkat, tilus bersih tidak head jeung nipas. Nomor kaopatna ilmun bikaunil waqti qabilan nisab. Nyaon karena waktu eta teh siap dilaksanakan puasa. Nu tadi teh nulkeun hisab qot'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non gitu ngalana bulan tinggi na 6 darjah aya nu 7 darjah kulama 8 darjah 15 dakikoh. Nah tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta nasional tanggal berapa eta 1 Agustus berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Masyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua wa taklifun taklif. Nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya lemah kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modarnya. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya ieu moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncilak buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk. Roti uduk jeung leupet atuh ulah tah mah. Oke, datang ka ira teu kuatna. Sing adi loba teu kuat karena nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker mun tinju jeung Mike Tyson biasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah golong mau penyakit mah teu kuat biasa asal zohor bae teh aduh cenah leuleus jasa kumaha teh puasa. Ulah puasa jeung bapak man ke di akhirat tuh ya paling ka neraka sageudeng lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih lain lalagan. Waduh sakit itu dah dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya aing mah. Aing ditanya aing pamajikan sama 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Aing beteng teu kuat anu dihandap tegang terus. Insyaallah itu kok kudu buat puasa. Nomor hiji Islam, 2 taklif, 3 itu kok obat wa sihatun sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa. Allah teh mah panyaeun dia teh ka urang. Gering teu kudu puasa. Ulah puasa. Sehatkeun heula awak. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ke Bandung, moal puasa masalah. Masalah di ka Surabaya masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat deuk henteu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat ti penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sakaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal penting be. Niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi taala. Tah eta cukup sakitu tah. Cukup sakit itu minimal atau sikir sadmah nawaitu shauma ghadin cukup bae sakit itu di Ramadan mangga
eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani ulah ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Teu aya ribut Ramadan jeung ramadhani. Ribut. Ributkeun Ramadan jeung ramadhani. Ngaji henteu katnya. Nah, ngan KBG jadi bae tah mah urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban fit aklinahu. Nyana teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah saha bae. Kegedean Ramadan jeung Ramadhani ribut di musala, datang ka tarawih wanita. Sakitu geus ditungtun urang ku Syekh Nawawi nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri didopatkeun tah ramadhani hadhihi jadi ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala geus ulah aya nu ribut ramadan jeung ramadhani kuari mah urang akurkeun ramadhani hadhihi sanati lillahi taala mun anu nanya pada itu mah cenah ramadhani Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampiling jago Ki Uci. Aja nanyakeun Ramadan aku aya. Teu mah keur carita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan statusnya nanti teu puasa tetap bae wajib imsak ke wajib kobo. Tapi hade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih ditungtun ku imam nawaitu shauma ghadin adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi taala imam teh sok mungkun bismillahirrahmanirrahim. Eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ai niatna teu kudu di masjid bae. Urang ye ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing mesti poholah niat tiap hari. Niat beunang. Ya jero hate mahal wal qalbu. Jero hate ye bari ngadagoan imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jerate jeung urang eta semua gadina. Hate ya cerita hate siga deh. Ke mah omong deui. Semua gadina jadi. Tas tarawih ngopi. Ingat niat ya. Nah itu semua gadina jadi. Decare urang decare. Ya cari daripada pohon jeung urang teh niat teh lah kuari ke sahur mah ke besi pohon niat decare. Nah itu semua jadi. Ebrak pamajikan Noel. Naon itu Altoel? Lain naon. Siap enggak? Siap. Jima jeung pemajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Kadage ku incu eta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat penting nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa aing lain poho mah zakiron mukhtaron wara jahilin mazur ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri ai kitu mah manehanna pohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturub saja teh waduh aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal nya geus gideg we kaburu tah moal asup deui ka pabrik tikat teh dahar nya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolong beres ngarokok Masya Allah sakjana orang aing puasa Ramadan. Eta kumaha kos kitu? Geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Masalah tapi kos kitu teh masalah pohoan mah.
masalah sah. Sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren kiai masalah. Nu bodoh mah dengekeun sah ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho pada henteu. Geus narokot aing poho pada anda. Teu sia tanggung jawab jeung Allah sama. Bodoh sia tah. Balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur head ngongkong. Emang kitu meureun rangda masuk ngangkong bae. Ngongkong. Ye. Cek sarakina itu naon liang cucurut naon. Ngongkong. Gageraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang kakak. Aji nanonan kunaon ieu. Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masyaallah. Atuh lain kita tadi sia ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ada ulah bejaan. Aduh masalah. Tinggal ngucapkeun alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Urang dahar fadl Allah. Jimat ti beurang pohon fadl Allah. Ulah sering bae teh mah fadl Allah. Tah kitu inget urang dahar batal. Inget urang dahar minum batal. Mun teu inget teu batal. Atawa karep sorangan batal. Kamu dipaksa itu. Urang dipaksa, diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ye. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan, pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalian. Pan eta mah ikhtiar nyokotna. Nah, eta mah batal tah. Tetep nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na masih urang mah. Dia bodohnya na geus didaharkeun ku urang. Urang na balem lamun cakap batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantang mah neurima atuh hese. Eta mah hese pan mungsar teh menerima. Inuman teu batal tah mah begitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, jima zina, dipaksa ya orang kieu, betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng ya, tapi lamun urang ngendut saeutik batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kok kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kok kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teh gendut-gendut nya anak cewek ge sapodo ge. Batal gitu. Rere aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos gitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuari nu wajib qada. Wajibu ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul ulma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin nasimin bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa saetanya na kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma teh raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah ya Rabb. Berat anu luar biasa lamun urang bulan puasa jima na iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir dihirang atau dipicen dua marhalah. Cerita baheula mah dua marhalah hese balik ai kuari mah dua marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin karena balik ka mana dipicen teh ngan ai cek di ditu kitu mah
Itulah jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeketan pemajikan helanan ya lantaran ieu besi ai poho namun teu poho pan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak li sampi sitati mawadia wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep teu kudu. Nomor kaduana wajib kodo jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailatul fardhi ti pentingna teu niat poho ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib kodo. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail pabana khilaf nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:30 mantep ya kena sahur bae neuleuh jam 3:30 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amat nya beurang amat ya ye horenganan horeng jemna is dead paeh jemna tetep 3:30 teh ngebaget bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30 atuh teh kudu imsak status teu puasa wajib kodong ke mantek singa deh ke sahur tah jamna bener-bener keun heula nya bener-bener keun cas heula jamna batuna beusi engke kos kitu tah jam 3 orenganan jam 5 kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus beurang urang nginum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib kodong. Nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi sabana lahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap punyanan can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qobo. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu. Begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng ja ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum we kieu kunaon jangeum lah inget pararana soreng nginum eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah istinsak teh ngintrak banyak. Mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teu sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasa nak di samping batal puasa nak wajib diteruskan baik kena wajib qada. Pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal wa haidin jelema puasa haid batal nipasin jelema puasa nipas batal awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalahir batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tak ada di mabok ngaja-aja batal mabok batal nya kailah sing harade puasana urang nu rapih disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung marentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in buka dina bulan Ramadan aya 4 macem hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae hiji jelema nu haid jelema nu nipas lamun awewe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka teu meunang diteruskeun puasa wajib buka teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka
bulan Ramadan ngalahirkan wajib buka. Jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa, anu meunang buka jaiz meunang doang kama fil musafir. Jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz, ka Surabaya jaiz, sangkilang ke Arab ge ka ditu ke Arab meunang buka cenah moal buka eueuh masalah sakadar wenang hungkul. Kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teh naon adek terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waktu anu jelema boga qadaaneun 2 poe boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku hadisna tingali bae dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa ngengke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang mun boga qadaaneun taun kamari kuari encan ka qadaan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari qadana mah hiji dan bayar fidyah mun 2 tahun tetep qadana mah hiji bae fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah ulah ngengke andai kata aya jelema keur puasa qada waktuna eueuh deui tanggal 28 Syaban nyana qada tanggal 29 nyana jang qada ta eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan eueuh deui waktu haram sama bukana sebab pun buka eueuh deui waktu teu meunang tah wal fidyatu wa iqam non gitu kamul iftar arbaatun dan mayazamu fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleun lah ieu mah demi anak dek nyusuan bae meunang teh pas kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tah pas kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib fidyah asani ali permata kira qada imaim kani atayati Ramadan awasani ay mayazamu fihil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah sahaye wa yasurul bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Salifwa mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada saha syaihun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi lamun anakna teh ka mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun anak nandek lempang nyetar mobilnya nah hayang milu tapi aya lempang mah geus teu kuateun puasa geus teu kuateun aya dahar mah gembul di situ aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh teu naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalahkeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh tahjilna kumaha tahjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus bae lah 30 poin ya
dibikeun geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu mere deui cek sawareh ulah cek sawareh mah teu nanaon naon sebabna sebab can puguhnya na umurna datang ka 30 poe numantak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena kumaha mun 10 poe paeh nya na pan 20 poe leuwih teuing eta beusi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek diheulakeun we eueuh masalah dek dituntut bae sapeta datang ka magrib dikeun sapeta datang ka magrib dikeun eueuh masalah nah gitulah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan